Sampurasun baraya saung waing daraut urang ngadamel wayang golek putri ieu teh baraya pesanan Kang Erik anu ti Subang tah. Ieu kayuna gede urang beulah dua ieu teh bisa dijieun 20 baraya. Tah satosna dibeulah urang bentuk urang opalkeun ieu teh beunangkeun simetrisna antawis pengker sareng payuna kitu tah. Urang kadekan teras urang udag lempengna baraya. Tangtosna oge ieu teh ngurangan pasti nyonon ngorotan nya si kayuna teh margi pan meureunana moal sajajar kitu pas beulahanana tah urang lalempeng ayeuna meureunana bari dikadekan. Teras urang kadekan urang arah lempengna teras wae urang lalebah urang arah-arah kitulah. Urang kehker urang ditilik-tilik supados engkena teh henteu nyangkiwang antawis payun sareng pengkerna baraya. Teras wae urang kadekan deui tah urang pernahkeun supados engkena teh henteu ngewa kitu jadina tah. Ieu bahanna mah sae baraya jeungjing parantos kolot tah upami di Bandung mah Albasyah kitu tah. Urang teras wae kadekan ieu teh teu acan lempeng geuningan baraya teras wae oge ka pengkerna ka sisi-sisina oge sami urang kadekan supados lempeng baraya antawis pengker payun sareng sisi-sisina oge sami. Saterusna lempeng mah urang ragaji naon nya ieu teh pikeun pibeheungeunana baraya. Urang arah-arah tah kieu meureunan urang rada sogatkeun margi ieu teh wayang tungkul engkena teh ieu putrieuna. Ari bobol ngangge kipas baraya ieu teh da biasa wae nya paling ngangge kembang goyang meureunan kitu tah. Mahkotana sapertos kumaha yakin we atuh urang tingali ieu teh bakalanana sapertos kumaha engkin pastina oge katebak engkena teh baraya. Nya teras urang kadekan baraya tapi ieu teh aya nu ngaganjel teh dina sendal nyaeta tatal meureunan nya tah urang sogat oge ieu teh pibeheungeunana da ieu masih keneh ageung nya teuing meureunan wayang putri beuheungna siga Mike Tyson tah pasti meureunan moal nyari nya kedah dileutikkeun tah ayeuna urang supados tungkul mah urang babad palebah payuna urang babad urang serongkeun ka handap engkena teh bakal tungkul baraya tah saterusna kitu mah urang keureut urang ragaji pikeun sigeureun atau napi jamangna tah bates antawis mahkota sareng beungeut tah ieu tah. Urang kadek oge ieu ge sami da ieu urang damel kos kumaha cobi ieu teh urang tingali we teras tah ieu urang serongkeun ka dieu urang pencoskeun ka luhur da mungkin luhur mungkin nyiripit nya mungkin ipis kitu da upami mungkin kandal mah atukan awon meureunan janten siga ngangge peci nya tah ieu mah mahkuta meureunan baraya. Teras urang rampingkeun deui palebah dieuna baraya rampingkeun teras ieu teh tah sapertos kieu meureunan engkena teh siga sekar keleuwih nanging meureunan rada alit ieu teh. Teras wae urang pola urang lalebah urang lelempeng ieu teh supados engke dina ngarautna teh henteu bangga teuing baraya. Kuring mah engke bakal diteang deui nya ieu teh nembe bakalan kasar wungkul engke sabari dihanca teh engke urang kadekan deui baraya ari kuring mah sok kitu nya ieu keur ciri bilih kitu bilih poho nya aya buleungkeukan kieu mah janten geunaheun kitu aya ciri tah. Teras ieu teh sami ieuna oge urang lalempeng deui tah kirang langkung meureunan sapertos kieu lah buleungkeukeunna mah yakin urang pertegas deui upami naon bade digarap kitu baraya tah ieu beuheungna oge panjang teuing ieu teh janten kedah dipotong tah. Kirang langkung meureunan engkena teh sapertos sekar keleuwih kitu. Nanging rada alit gitu jadi kos Abimanyu tapi henteu kos Abimanyu sih nya kos kumaha nya engke we atulah bilih penasaran mah ke urang tinggal sasarengan dina proses pembuatanana tah kitu baraya hatur nuhun cag.